Tapi cek kajen teuing kitu gajah duduk eta mangrupakeun hiji merek nu teu pernah ngabohong. Sok kapal api, bapak meuli kapal api, ibu meuli ka warung, pese ku ibu. Eta kopi kapal api kaluar teu kapalna. Seuneu kaluar teu apina. Wadul tah kopi kapal api. Terus kopi luwak, ibu meuli tinyukeun aya kaluar teu careuh. Bohong tah. Tapi nu jujur mah sarung cap gajah duduk. Ibu meuli sarung cap gajah duduk titah pakekeun ka salaki, geus kitu toong ku ibu eta sarung salaki bakal aya gajah tulalena ngamari ka handap. Sing nyaraah yeuh ka kiai teh Pak RT aya Pak RT. Mana Pak RT? Di abdi di Al Munawaroh Kang Iwan nusok ngimaman teh duaan. Hiji waktu pas maghrib kabeneran ustadna eueuh nu datang. Nu hiji mencret nyeri beuteung teu ka masjid heuh. Nu hiji deui boga hajat ka Jakatra. Eta geus maghrib Kang. Ngadaguan lila eueuh nu wanian ngimaman da teu biasa pas surung-surung tungtungna RT katempuhan. Halo eta RT buru teh cenah buru geus alhamdulillah RT daek ngakidig ka hareup alhamdulillah ari sugan terek ngimaman kalakah nyokot mik nyatrekeun hadirin sekalian saya sebagai RT yang budiman. Di depan warga saya ingin mengumumkan bahwasannya sehubungan ustadznya tidak ada, maka dengan ini sholat maghrib kita liburkan dulu. Aing RT tajong nu kitu kok. Eta diliburkan, oh ya Allah. Kabeneran ajengan beres sholat maghrib aya nu haul geuningan ngadoa. Aya haul pan kiaina teh eueuh teh datang. RT deui wae katempuhan teh kumaha ieu ngadoa lah aing ngadenge kiai ge kadengena teh Fatihah bisa aing mah kitu oge. RT mimpin doa jengan eta Fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim Fatihah ditoel ku nu teh ngadoa sateh lain Fatihah no. Allahumma shalli ala sayyidina habibina amin ya Allah ya rabbal alamin. Heuh RT atuh saaya-aya elmuna. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nu boga hajat. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Amin. Amin we nu penting ngadoa. Sugan teu apaleun nu boga hajat. Bismika Allahumma ya wa bismika amut. Amin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Amin. A'udzubika min Allahumma inni a'udzubika min alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Doa rek modal dibacakeun ku RT. Ceuk nu hajat Gusti kakara aing haul ti mimiti doa rek barang lebok nepikeun ka doa ngising kabeh dibaca ku RT. Hidup RT. Hidup RT. Alhamdulillah sakitu gaya kadaek. Matak ibu bapak kade mulyakeun ulama deketan. Sok sing rajin ngaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut ittakhadat baitan wa inna awhanal buyuti la baitil ankabut law kanu ya'lamun. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsarul mar'u yaumal qiyamah ma'aman ahabbah. Al-hadis. Hadirin sadayana kaum muslimin wal muslimat anu sami-sami dimuliakeun ku Allah. Tipayun
sugrianing puji urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci anu mudah-mudahan sing bisa jadi panghias kana ati. Sugrianing puja urang sanggakeun ka zat Allah anu Maha Kawasa anu mudah-mudahan sing bisa jadi panghias kana rasa. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina ieu wengi urang sadayana warga blok Rebo tiasa riung mungpulung bongkok ngaronyok hempak berbayaksa dina raraga nakorupkeun diri dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-81. Mudah-mudahan sadaya anu kampel ayeuna isuk jaganing pageto bisa dikempelkeun sasarengan di surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bingah ibu bapak hadir dina ieu wengi bingah. Alhamdulillah walaupun katinggal ku abi sebagian tos aya nu janten korban suasana. Aya nu geus tunduh. Korban suasana. Aya nu nyarande. Nu nyang hunjar. Subhanallahnya. Mudah-mudahan lengkah urang sadaya dicatat jantan amal soleh monggo Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada pahlawan revolusioner Islam. Dialah pendobrak kebatilan, dialah penegak keadilan, dialah penumpas segala kemusyrikan. Habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para kulawargina para sahabat, tabiin itba'ut tabiin. Tug akhirna ya Allah dugikeun ka urang sadaya nu sami-sami hadir. Sinareng kulawarga urang sadaya sok sanaos urang rumaos bobolokot ku dosa, tapi urang sadayana isuk jaganing pageto ya Allah kempelkeun sasarengan di surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anu kusim kuring dipihormat pangersa para guru-guru urang, para kiai, para ulama, para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para agnia, donatur, oge wabil khusus para panitia penyelenggara. Hassalallahu maqasidahum fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak sadayana hormateun simkuring, mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu araya, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemuda aya, subhanallah ku acara Agustusan ayeuna ternyata bukan hanya sekedar hiburan, tapi diselenggarakan berupa pengajian. Semoga ini menjadi wasilah, jadi jembatan apa yang diharapkan oleh warga masyarakat Blok Rebo dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Parawan aya parawan, duda ya duda, janda ya janda. Palebah mana janda? Subhanallah kumpul sadayananya. Hadirin anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hapunten urang kenalan heula siap wios. Karena ada istilah tak kenal makanya tak sayang makanya tak. Wis eta si bapa meuni tarik apal. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Napangkeun abdi nami Lukman Ar-Rasyidi, lahir di Bandung asli, alamat di Jalan Kebon Jati RW hiji, anu bumina Caket Cetiti tukang surabi. Bilih bu pak tepang jeung abdi kade ulah pahili. Sabab abdi gaduh ciri anu pasini. Naon cirina? Matana sipit bagaikan Jet Li, senyumnya manis menggoda hati. Batu kumaha abdi?
Ibu hadirin sadayana, simkuring subhanallah ngaraos bingah ya. Hadir di Cikijing, sabab kapungkur abi di Cikijing oge lumayan rada lami. Sakola di aliyah BKMU. Matak abi posting di FB manawi aya ibu kepala Bu Ade, Pak Ustad karo rompok cenah. Da caket cenah kitu. Aduh, isin abi baheula di Cikijing teh bangor Kang Iwan. Tapi bangor-bangor oge sok jadi utusan ari lomba pidato mah. Alhamdulillah dugikeun ka Cirebon mah tepi Pak. Malah di kecamatan Cikijing simkuring kantos tampil harita. Jadi bangor-bangor oge lumayan rada dipikanya aku Bapak Kepala harita mah Pak Maksum almarhum. Tos almarhum subhanallah bingah salam silaturahmi kasadayana, mudah-mudahan hal ieu sesuai sareng naon anu didawuhkeun ku Rasulullah, man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi pal yasil rohimah. Lamun urang ayeuna hayang dijembarkeun dina masalah rizkina, dipanjangkeun masalah yuswana, maka kedah seueur silaturahmi. Insyaallah bapak jeung ibu cantang tu ayeuna bisa kumpul ngariung kieu lamun lain dina acara pengajian leres teu. Nah, tak subhanallah abdi ngaraos bingah ieu acara bisa terselenggara sabab sababiah nama kerjasama antara ulama dengan umaro. Komo ayeuna dipanitiaan ku para pemuda leres. Dirojong teh ya para pemuda dirojong naon sababna punten Pak Kiai ayeuna sabangsa urang nungga sepuh lamun diibaratkeun cek ilmu alat macena nu kolot mah fi ilmadi nya mabniun alal pati geus patah teh patah we teu bisa berubah. Tapi lamun pemuda itu adalah fi'il mudhari, bisa yadribu, bisa lam yadrib, bisa lan yadriba. Maka kalau daerah ia blok rebo, punten, kalau ingin ada perubahan kepada segala sesuatu yang lebih baik, maka berikanlah kesempatan kepada para pemuda. Hidup pemuda. Tah gitu. Kumaha aina peran kolot ngarojong, ngarahkeun. Leres pangalamanana, ilmuna sok rojong. Naon sababiahna? Apan genah ari ngaran pemuda mah subabul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Betul tidak? Nah, alhamdulillah hadirin sadayana. Subhanallah simkuring ngaraos bingah dina danget ieu. Matak ayeuna cenah tadi teh acarana naon? Memperingati HUT RI yang ke-81 tahun. Urang sami-sami sharing we ieu mah. Da insyaallah ari ilmu mah apan abi ge kapungkur ngaos ti Bandung ka Cikijing, Pak. Saguru simkuring Kiai Opan ti Sindang Hurip pun guru ngan kapungkur nuju anjeunna dakwah ka ditu ka dieu simkuring termasuk salah sawiya santri anu sok dicacana gitu. Jadi ari ilmu mah Cikijing mah subhanallah di Kadu Gede abi kantos nya, di Wahdatul Ummah, di Sindang Hurip, di Darusalamun kapungkur abi nuju beres SD ka Jawa kan, pondok modern gitu. Ngan kusabab di pondok modern ngaraos kirang dina lajeng di Sindang Hurip, lajeng di Wahdatul Ummah di Bojong Kadu Gede. Subhanallah tapi ngan kitu we Kang, ngan ulin we jeung ulin ari ilmu mah persis siga ibu-ibu di dieu tolabul ilmi 17 tahun kalah kasaragam we nu numpuk teh. Da ditanya ilmu mah tumhiho lain barho deui. Tumhiho. Naon ari tumhiho teh? Tuman hilap jeung tuman tah kitu leres Bu. Hampura ce ieu mah di ditu di Ciroyom di Bandung. Abdi moal ngomongkeun orang dieu erek ngomongkeun orang Bandung mengpeung jarauh. Ke abdi di Bandung ngaji urang omongkeun orang Blok Rebo. Sugan teu arapaleun insyaallah. Bu Pak hadirin sadayana nu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun wasilahna Kang Iwan. Ya,
abdi tiasa silaturahmi ka dieu subhanallah sing janten ganjaran sing janten ladang ibadah kanggo sadayana. Bu pa siap ngawas siap siapnya matak ieu di blok Rebo Pak lamun misalna aya acara Agustusan atau acara PHBI heug aya nu teu ngiluan aranan wae si tah kitu sok batur guyub ngilu gawe si eta mah cicing we nya nu kitu teh nu aya dina jero tah kitu hadirin sana perlu guyub bagaimana tidak indah jangan kedepankan masalah perbedaan setuju enggak siap Bu Pak anu nangtukeun nangka asak sok aya di dia kebon aya kebon di dia poho deui abi teh nya padahal baheula mah pangulinan tapi da ieu mah kaasupna kota nya abi mah di Maniis nangka asak Pak nangka asak sok lamun ceuk panon ciri nangka asak naon koneng. Apakah semua yang menentukan nangka asak itu koneng? Maaf 1000 maaf. Da ecek ceulik mah nangka anu asak teh lain anu koneng. Cek ceulik mah ciri nangka asak teh nyaeta anu ngagedeblu. Ras. Ibu boga tangkal nangka asak keur ngeunah-ngeunah eta ibu nyeuseuh atau bapak keur ngopi bari udud gedeblu. Aya nu ragrag asak sigana nangka gitu. Apaleun eta nangka asak ceuk celima ngagedeblum. Tapi apa kata hidung? Punten. Ciri nangka asak lain koneng, ciri nangka asak lain ngagedeblu, tapi ceuk irung mah ciri nangka asak teh seungit. Beda-beda Pak. Ya, satu hal bisa berbeda pandangan. Apakah cukup dengan itu? Punten 1000 punten. Ciri nangka asak lain anu koneng, ciri nangka asak lain anu ngagedeblu, ciri nangka asak lain anu seungit tapi cek letah. Ciri nangka asak anis. Beda pandangan tapi tara pernah pasea. Leres. Sugan pernah ibu ngadenge aya ceulik ngagaplok kana irung. Dayanya itulah pentingnya umat Islam bersatu. Ya, leres teh. Rek di Bandung, rek di Cikijing, rek di mana wae, erek NU, erek Muhammadiyah, erek Persis, erek LDI, bahkan sekarang diakui Pak. Itu bersatu. Bahkan di Bandung maloba, alhamdulillah orang Cina anu arasup Islam. Tuh salah sayjina mana? Tingali laras abi kan disebut orang jetli itu jetlong tinggal palaraina asli mun abi mah Islam tiba heula anjeunna mah Islam tiba baheula tiba baheula subhanallah laras aya orang Cina asup Islam alhamdulillah di Bandung ngagidig Pak ngabring ditanya ku tatanggana koh mau kemana koh hanya oe mau masuk Islam itu siapa aja koh ini orang tua oe ini istri oe ini anak oe ini oe jadi kita keluarga oe-oean orang Cina asli Kang loba orang Cina sok tinggali di gang minyak tanah di Andir gitu tuh keluargana asup Islam sadayana datang kau keluarga oe-oean geus kitu teh ibu bapak datang ke bumi Ustad kau mau apa mau masuk Islam dipaksa tidak oh tidak kenapa engkau masuk Islam oe seneng sama orang Islam itu orang Islam suka liungan ya likit-likit liungan likit-likit hajatan mau masukin litit hajatan motong litit
hajatan senang cina tak keluarga si Ahok. Oh gitu kah? Oke, sekarang dibimbing baca syahadat. Ayo kok dibimbing baca syahadat. Asyhadu asadu ko ashadu asadu gitu kan. Ashadu Allah alaha illallah kok nggak pakai h gitu. Carita nate beres we. Bunga sakeluarga indungna pamajikana budakna jeung si engko eta kabeh asup Islam. Ye persatuan si engko bunga luar biasa bari hayang diajar Islam teh lamun keur salse teh pedas sok ngadengen sok sholawatan si engko hayang ngiluan sholawatan nya ngan teu apaleun lagam maka si engko make lagam tai chi master apa latullau salamullau ala toha rasulillah maka latullau salamullau ala yasin pan gitu ayo orang Cina namanya tai chi master dia kan gitunya. Hadirin sadayana subhanallah kabeneran asup Islamna si engkote tanggal 25 Rowah ajengan berarti 5 poe deui karena bulan puasa tulila asup bulan Ramadan ko omat puasa siap Pak Ustad enggak boleh makan siap enggak boleh minum siap Pak Ustad engkau sekarang udah mualaf alhamdulillah disangkana kusi engko ari bulan puasa teh disangkana teu meunang dahar sangu wungkul jeung nginum cai herang wungkul isukna pas puasa si engko lapar hanya lapar tapi ada Indomie si engko ninyuh Indomie sapoe beak 5 bungkus kopi 3 gelas rokok nasa bungkus kapanggiheun ku kiai ko hanya we bikin los we punya jantung Pak Ustad engkau puasa enggak puasa Pak Ustad kenapa ini makan Indomie habis berapa 5 bungkus kopi 3 gelas rokok 1 bungkus malah we udah celetit sama istri we koh puasa itu bukan hanya tidak makan nasi putih dan minum air putih saja semuanya juga tidak boleh sampai maghrib. Bu Pak pertarosanana singko dosa teu eta puasana kusabab dahar Indomie 5 kunaon sabab jahil makzur kabodohan singko sababiana kusabab naon dihampura atuh da karek asup Islam. Penting keur urang mah urang alhamdulillah loba umat-umat anu lain asup kana Islam sehingga urang bisa babarengan la islama illa bil jamaah. Salat taraweh Kang Iwan kabeneran kaburitan ngahiji di tukang jeung nu tukang hareureuy teh geuningan. Salat aya keneh di dieu nu kitu mun salat taraweh singko kabagian sabaris jeung nu hareureuy Kang. Geus kadengkek teh geus katajong teh Gusti singko balik teh heula Pak Ustad saya tidak mau dulu salat taraweh sakit kenapa saya belum bisa gelutna disangkana ku singko eta gelut teh bagian tina rukun salat taraweh mau latihan dulu tai chi master engke geus bisa ngajingkang karek ngilu salat taraweh iya mah carita orang Cina darupa-rupa Kangnya carita orang Cina anu asup Islam subhanallah. Ibu-ibu hadirin sadayana anu sami-sami dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala urang langsung lebet nya pertanyaan ayeuna dina masalah HUT RI anu ka 81
terlepas daripada semua perayaan yang ada ya, hakikat nama Gusti Allah, syariatna para pejuang-pejuang nu aya di urang sarerea. Apakah betul ayeuna urang benar-benar geus merdeka atau acan? Pasti semua di sini punya jawaban tertentu. Abi rek nanya ka ibu-ibu, ari ibu-ibu geus dimerdekakeun ku salaki? Cicing bapak abi nanya ka ibu-ibu. Pak Ustad, abi teh capek, aduh ya Allah, cenah, hei bu, capekna ibu adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak capekna ngurus rumah tangga adalah pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Tapi yang lebih penting daripada itu semua, yuk orang candak sakedik keterangan berdasarkan kitab. Imam Abu Lais As-Samarqandi pernah menyatakan ya, bahwasana anjeunna nyarioskeun ya, innalaka arba'atum minal a'da allazi la budda tujahidu minal a'da kula wahidin minhum. Pak, merdeka hakikatna Gusti Allah, syariatnya adalah para pejuang, tapi yang lebih penting daripada itu, maka tetap orang masih berjuang dengan 4 hal anu kudu ku urang di perangan dina kahirupan sapopoe. Betul Indonesia sudah merdeka, tapi kita tidak boleh berleha-leha, kita tidak boleh lupa diri bahwa berdasarkan Imam Abu Lais As-Samarqandi ada 4 hal yang tidak boleh kita biarkan dan justru tetap harus kita lawan sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam. Naon atuh? Hiji, ibu bapak lamun hayang panggih jeung kabagjaan kahirupan, maka berdasarkan keterangan itu diantaranya adalah yang harus kita lawan dalam kehidupan sehari-hari adalah hubud dunia. Naon cenah? Terlalu cinta terhadap dunia. Kenapa Pak Ustad? Keterangan Al-Quran menyatakan pala tagurronnakumul hayatad dunya. Hati-hati hei ibu-ibu, hei bapak-bapak nu aya di Blok Rebo, jangan sampai Anda tertipu oleh dunia. Nah, jadi ulah nung naneng nek kitu wae Pak ya. Urang teh ulah sampai tertipu ku dunia. Naon sababna? Ari ngaran tukang tipu kira-kira nguntungkeun atau ngarugikeun? Hah? Saya nu ngomong nguntungkeun. Ya, ari tukang tipu keur urang nguntungkeun atau ngarugikeun? Ngarugikeun. Sok jalma ayeuna lamun terlalu cinta terhadap dunia Pak, maka hirupna bakal sarakah, hak harta rakyat bakal dihakan. Benar tuh? Oh, zaman ayeuna Gusti. Sok tingali, apakah benar kita sudah merdeka sedangkan aparat dan pejabat kita banyak yang membackingi terhadap kemaksiatan? Betul tidak? Siga nunya dipilih ku rakyat kalahkah waos tapi teu aya buktos. Maka kalau memang di negara ini masih banyak pejabat-pejabat anu korup, Jawa Timur, Jawa Barat, nu dilaluhur mah geuningan marakmut, marakmur nu dihandap mah lolobana malarat. Bukti Pak anu saperti gitu teh. Sok tinggal ayeuna punten. Di zaman ayeuna lamun surat Al-Ankabut ayat 40 hiji Kang. Dina Al-Qur'an bilih bade dikorehan. Allah parantos ngadawuh masalul ladzina takhadhu min dzunillahi auliya'a kamasalil ankabut ittakhadat baitan wa inna auhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Eta saur Al-Qur'an ya berbicara masalah negara urang tentang hukum anu masih kene hukum rimba.
di mana yang kaya menindas yang lemah, yang kuat juga menindas yang lemah, anu miskin loba teu perhatikeun. Tinggal buktina Al-Ankabut ayat 40 hiji. Masalul ladzina takhadu min dunillahi auliya, perumpamaan seseorang apabila tidak menjadikan Allah sebagai sandaran. Para pejabat orang, para aparat orang, Pak, lamun teu bersandar ka Allah, maka eta teh teu beda ieu nyepeng amanat negara teh persis saperti kumaha lamat lancah nieun kana sarangna. Sok aya Pak lamat lancah nieun sarang nya. Negara yang lemah itu seperti itu. Inna auhanal buyut la baitil ankabut. Dalamat lancah masarangna Bu, nu beunang teh kunyunyut, nu beunang teh ngan saukur reungit. Kunyunyut anu beunang teh ngan saukur rametuk. Kunyunyut anu beunang teh ngan saukur laleur atau anu laleutik. Tapi ketika ayeuna hiber aya manuk kapinis Pak, lain ngan saukur kandangna wungkul, tapi termasuk lamat lancahna oge ngiluhan hancur. Itulah gambaran non anu aya di negara orang Bu, Pak. Ketika hukum berpihak hanya kepada para pejabat, korupsi ratusan miliar bahkan triliunan, tapi mereka tidak dengan secara segera menuntaskan hukum-hukum nu aya. Nu puguh mah nu laleutik we saperti rametuk, laleur, rengit, eta mah langsung dihukumannya benang tara hese. Tapi koruptor bajingan negara ayeuna loba kene anu menguasai kekayaan Indonesia, betul enggak? Cenah cek beja Indonesia kaya dengan timahnya, cenah Indonesia teh kaya dengan tambangnya, lautannya, hutannya, tapi naha Bapak ari pemasukan negara lolobana tina pajak rakyat, bener teu? Kamana atuh hasil tambang? Kamana atuh hasil timah? Kamana atuh hasil tina hutan? Eta teh kudu jadi pertanyaan anu kudu beres. Dasim kuring mah yakin loba kene bajingan-bajingan anu rakus meakeun harta banda urang dengan cara seseorang. Kamari sabaraha? Duitna sabaraha? Sabaraha kilo nu kapanggih kamari? Nya, emasna 74,1. Gusti kabayang mun abdi boga emas sakitu, ku aing pamajikan dibelikeun anting sakilo di dieu sakilo di dieu ku aing. Kalungna 25 kilo sugan lempang bari kikieuan. Make gengge 5 kilo kabayang mun boga sakitu diuruskeun nana teh deui ku kejagung keneh majarkeun teh supaya tidak ada gesekan. Masih emut Pak na TV? Ketua Komisi 3 Sah Habibur Rahman dilimpahkan ke Kejagung supaya tidak ada gesekan. Pertanyaanana rek aya gesekan rek eueuh kudu balik pokokna mah kira-kira ayeuna nu mungkar perlu dibuka. Kulil haqqo walau kana murran. Eta urang teh pa sabenerna mah hampurannya rakyat teh geus teu kudu loba mayar pajak. Bae uing mah rek dicirian oge. Soalna sumberna loba. Jadi lamun ayeuna masih kene loba koruptor yang bersebaran di Indonesia bahkan terus-terusan ayeuna dipake ku negara, berarti ceuk sim kuring mah negara Indonesia teh rakyatna can merdeka. Setuju tidak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Urang umpamakeun Ibu, Bapak. Ieu huut, iya jukut, lain cai heuh ibaratna ieu teh. Cinta sok perutnya. Ibaratna huut, jukut, duit emas 74,1 kilogram. Barada Ibu. Datangkeun hayam. Sekali deui huut, jukut, emas, duit, ieu duit, ieu emas. Datangkeun hayam Bu. Ieu hayam ku hayam nu opat ieu bakal dicokot kabeh moal. Nu dicokot ku hayam pasti huut. Datangkeun domba, maka ku domba ieu moal dicokot kabeh. Nu didahar ku domba ngan saukur jukut. Datangkeun jelema.
Mana nu rek dicokot? Kabeh. Rese. Ayeuna huut lebar lamun teu dicokot. Ayeuna jukut lebar cenah bisa dijual kanu boga domba. Duit puguh atuh emas komo 74,1 kilogram. Tah ngaran-ngaran sarakahna jalma mah bisa nepikeun ka kitu, Pak, Bu, hadirin sadayana. Matak subhanallah ya Allah. Urang teh kudu leuwih dipepelingan atuh ku peringatan HUT RI ieu teh nya. Supaya orang benar-benar leuwih maju deui kumaha carana. Maka ketika sistem sudah salah, siapapun yang menjabatnya maka tidak akan pernah bertemu dengan kebenaran. Betul tidak? Datang boro-boro ayeuna atuh tingkat luhur, Pak. Dihandap oge geus loba. Cenah Kang Iwan emut keneh teu aya carita, ieu mah carita Pak, punten ieu. Ambil hikmah. Harita teh aya sabaraha golongan jalma rek asup ka surga. Pas ku malaikat eta erek dibukakeun panto surga, kuncina teh macet. Alah geningan ieu kuncina macet. Dioprek-oprek itu teu bisa. Nanyakeun lah kanu rek asup teh sanu bisa ngomean ieu kunci abdi cenah cek orang Jepang teh. Ngaranna teh Ajinomoto. Sabaraha ieu cenah? Terus dibuka ya maksudnya kanggo abdi. Hatur nuhun pangersa. Urang teraskeun heula hadirin sadayana. Rek arasup ka surga caritanana teh kuncina teh macet. Maka aya orang Jepang ngaranna teh Ajinomoto, dia cenah urang omekeun. Ngan wayahna mayar. Sabaraha mayarna 3 juta. Eueuh geuningan mahal-mahal teuing ngomengan kunci kudu 3 juta. Ih apaan cenah 3 juta teh 2 juta keur bahana 1 juta keur jasana. Geus kitu aya orang Amerika si Jos ngaranna teh mending kukuring leuwih hebat ngan wayahna kukuring mah bakal leuwih mahal sabaraha ku ente mayarna 5 juta. Nah geuningan leuwih mahal nu 2 jutana eta keur naon ngaranna teh observasi ditalitik deui supaya ulah ruksak deui. Nu 2 jutana keur bahan, nu 1 jutana keur jasa jadi 5 juta. Nu terakhir aya orang Indonesia lah cenah mending keneh ku urang. Di mana ente? Di Cibolong. Di Blok Rebo. Sabaraha kudu ngomean ieu kunci ka abdi mah 15 juta. Ulah geuningan. Eta mah bari nyampeurkeun ka malaikat. Cicing keur ente 5 juta, keur urang 5 juta, tah 3 juta urang sina gawekeun ka orang Jepang aya sesa 2 juta didegungkeun ku malaikat. Emang di negara maneh? Ambeh lancar main sogok wae. Tah gambaran teu aneh di Indonesia mah lamun sagala lancar kudu main. Tah eta teh gambaran deuh matak di urang Pak istilahna ye nya. Selagi sistemna ruksak maka tetap moal bisa, Pak. Subhanallah atuh kumaha Gusti carana nu hade supaya orang bisa menemukan kemakmuran. Maka Allah ngadawuh hadirin dina surat Al-A'raf gitu. Alapunten bilih lepat. Walau anna ahlal qura amanu wat taqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Bu, Pak, lamun urang hayang benar-benar menang kabarokahan maka teu aya deui kuncina nyaeta amanu wat taqwa. Kudu iman jeung takwa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tinggal hadirin sadayana dina keteranganna bahwa salah sahiji anu kudu diperangan oge ku urang teh naon atuh diantarana nyaeta nu kadua ku hiji tadi naon kudu diperangan teh hubud dunia. Anu kadua nyaeta hawa nafsu. Ya. Matak Rasulullah kantos dadawuhan roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar. Ketika Rasulullah Pak pulang mendapatkan kemenangan dari perang Badar, maka Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabat, kita ini baru pulang dari perang Badar.
yang merupakan perang kecil, dan kita akan melanjutkan dengan perang yang besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwa jihadul akbar? Apa maksudnya dengan perang yang lebih besar? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jihadul akbar nyaeta jihadun nafsi. Ya, perang yang lebih besar daripada perang Badar adalah merupakan perang melawan hawa nafsu. Tuh hadirin sadana. Jadi kade ayeuna urang merdeka tapi nafsu urang tetap terkendalikan, ya. Cek nafsu mah penting ayeuna nate mending kene gogoleran, cek nafsu mah mending kene scroll HP, atau cek nafsu mah urang teh ayeuna mending hiburan naon anu kira-kira mata ngeunakeun awak. Tapi tidak dengan seperti itu, karena itu adalah bagian daripada perang yang harus kita lanjutkan. Di antaranya adalah perang melawan hawa nafsu. Ya, dirin sadar zaman ayeuna alhamdulillah di dia pengajian leuwih loba. Lamun ayeuna bener nagara hayang maju hayang barokah kudu deket jeung ulama, kudu ariman jeung takwa. Di antarana hadir di pengajian. Salah sahiji anu bisa ya, ngahampura kana dosa urang teh di antarana nyaeta hadir di pengajian. Ieu kaitanana jeung kabarokahan iman jeung takwa ka Gusti Allah. Agustusan ngayakeun tablik akbar luar biasa. Sabab zaman ayeuna ibu bapak bahaya lamun jalma jauh tinu pengajian. Leres teh ajengan. Di kota mah komo bahkan ahapura di Cikijing loba. Awewe zaman ayeuna make baju paluhur-luhur, calana pahandap-handap, bujal palega-lega. Leres teu? Aya di dieu nu kitu. Hadirin sadar, barudak leutik ngomong teh da seutik-seutik ngomong teh naon anjing atuh leres teu. Gusti abdi we di Bandung keur pangajian rutinan ibu-ibu di Madrasah Al Munawaroh Kang Iwan. Keur ngabahas kitab kadenge hareupeun madrasah teh barudak leutik tatajongan bola. Da eta didenge-dengekeun teh barudak bari najong teh jaba urang keur pangajian oper anjing. Asupkeun anjing. Ateul Bu, sim kuring mah ya Allah tutup heula ku kuring kitabna. Samperkeun barudak. Hei sia, laleutik keneh geus ngaromong wae anjing-anjingan teu ningali ieu keur aya rutinan. Caricing we kieu. Sa tadi nu ngomong anjing. Cicing kieu. Awas, sakali deui kadenge ngomong anjing dibeulah bolana. Sok awas. Sim kuring Malik karek ge dua lengkah ka tukang aya budak nu ngomong anjing teh sugan teh eueuh ustad cenah. Allah. Sok zaman ayeuna Kang. Bahkan sim kuring pernah ngawas daerah Parakan Muncang Ranca Ekek Pak Haji. Ya. Pan daerah macet geuningan pabrik kahateknya. Meureun lambat panitia pemuda punten. Alu subhanallah jadi panitia acara PHBI harita ngan meureun kasala ngadagoan ustadnya lila-lila teuing datang eta pas kuring turun dina mobil da kadenge pisan anjing ustadna datang cenah. Gusti Allah ieu bahasa kumaha teh zaman ayeuna ya Allah ya Karim. Matak bahaya ibu bapak lamun zaman ayeuna loba keneh jalma-jalma anu ngarumpak tunggul dirarut ratang catang dirumpak makana urang teh teu aya deui kewajiban sok hadir. Jalma anu hadir di pangajian termasuk model kieu dihampura dosana ku Gusti Allah. Salah sahiji jalan ngahapus dosa teh hadir di pangaosan. Ya. Timbul pertanyaan, Pak Ustad, kumaha cara dihampura dosana? Cek dina salah sahiji keterangan kitab ajengan salah sahiji cara ngahampura dosa teh jalanna nyaeta min unukiha, dicabut dosana teh tina pundukna.
matak teu aneh lamun keur pangajian rutinan ajengannya loba ibu-ibu bapak-bapak komo nu geus karolot keur ngaji teh pundukna ka dieu tah sok aya manuk kitu pundukna eta teh min unukiha keur dicabutan dosana ku Gusti Allah ras nu rumah sama sareuri emak-emak kan Gusti di mana cabut dosana min unukiha nu karunya mah di abi aki-aki tukang sare ketika abi menerangkan bahwa sunnah samemeh sare teh aya opat hiji maca bismillah dua maca istighfar tilu maca sholawat nu kaopatna nyaeta nyusur kadenge we ku aki-aki tukang sare dalamun salah dedengean teh sok salah meraktekeun kadenge nate sunah nu kaopat teh lain nyusur tapi eran jadi eta subhanallah si aki corenghan saumur-umur aing ngilu pangajian kakarang ngadenge horeng sunah samemeh sare teh nyusu da molor si aki balik pangajian teh lumpat nini horeng saumur-umur nyuhun susu deh nyuhun hulu saumur-umur nyuhun hulu kakara geningan eta sunnah samemeh sare nyusu nini cenah dah cek saha aki ih cek Ustad Lukman tadi keur ngaji takrib lah sesat meureun ustad teh ih puguh kitabna puguh Quran ngajina oge da eta maksa hayang meraktekeun sunnah Gusti Allah sinini atunya wayahna we cenah kitu ngelehan bari berpikir kumaha carana ieu si aki bisa eureun tina sunnah nyusu Gusti bangsat ge teu daekeun asup bu eta anakna meuni gede kitu cenah ya Allah mimitina mah make batra wali ya Allah geus make ceng segala rupa gitu ya dioda Gusti Allah sini nih teh datang Pak Ustad eta bener cek si aki cenah yen sunah memeh sare teh kudu nyusu cek saha si aki mah sare wae atuh dah jadi naon nyusur nini nyusur lain nyusu cenah gitu ku gara-gara saya eta ya Allah geus jubaran ku batra wali terus ku naon teh anu biru teh naon nya geus ku cengek ih eta ceuk si aki Gusti ieu mah rasa nano-nano cenah kabeh aya Gusti tah matak lamun keur ngaji ma oma tong loba sare bisi salah denge lamun salah denge mah kaditu nana teh salah meraktekeun kitu hadirin sadayana punten nya sok ayeuna mah urang merdeka kudu leuwih deukeut jeung pangajian naon sababna Al-Qur'an tadi nyebatkeun Allah bakal mukakeun kabarokahan keur penduduk ieu negeri ketika urang amanu wattaqau la patahna alaihim barakatim minas samai wal ardh sok aya pangaosan di dieu ajengan dinten naon di dieu mah ieu mah hampir unggal dinten di kampung medalnya geus kaditu kadang eta teh matak bingung ka ajengan teh jamaah teh ieu deui mah nya urang nerangkeun materi nu sarua leres sok taroskeun aing mengaji ke masjid ieu jelmana ieu keneh masjid ka dieu ieu keneh ya Allah ya Robbi tapi bu leresnya pokoknya saur Rasulullah man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sakhalallahu lahu bi tariqon ilal jannah sing sajalma anu ngaringankeun langkahna menuju pangajian ku Allah digampilkeun jalan menuju surga la Allah saur saha Rasulullah anu nyebutkeun nana ge leres teu orang terpandang satu-satunya hamba Allah yang dipilih untuk membawa risalah cok sedangkan ari abi mah atulah ngajina oge min kitabin ila celiyin min celiyin ila biwirin sakitu kituna tapi Rasulullah subhanallah bade naros ibu ari Rasulullah osok ngabohong tara Bapak Rasulullah sok ngabohong tara ari ieu nu nyompang mik sok tong asa-asa
Jadi urang teh kudu bener-bener komo ayeuna sasih mulutnya urang teh atulkan kitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah nyontok ka Rasulullah itu udah dijamin masuk surga belum? Sudah. Ari nu payunan ibu. Oh. Enggak ada jaminan saya masuk surga, komolah ayeuna namanya. Gitu. Tidak ada jaminan tapi Rasulullah sudah dijamin. Pentingna urang di antara mahabbah ka Rasulullah sakantenan muludan punten nya. Yusarul mar'u yaumal qiyamah ma'aman ahabba. Kelak urang di akhirat dikumpulkan jeung saha sareng anu ku urang dicintai. Jadi urang teh kedah mahabbah ka Rasulullah. Rasulullah ibu bapak kira-kira lamun diibaratkan beliau itu berlian atau batu bata? Berlian ari ieu. Sok tong asa-asa. Ari berlian murah mahal. Ari batu bata berarti abi teh jalma nuhun. Isti siga nu atoh. Ini perbandingan buat kita ya Allah Gusti. Komo Pak lamun ninggal dina Nasyul Ibad diterangkan Imam Asibli geningan anjeunna dongkapnya kanu janten seniorna ahli qiraat. Imam Asibli itu ahli tasawuf. Ibnu Mujahid itu adalah ahli qiraat. Ketika beliau datangnya maka ku Ibnu Mujahid langsung anjeunna paana kohu dirangkul Ibnu Asibli bu. Terus waqabala baina ainaihi dicium tah ta'arna Imam Asibli. Imam Asibli kaget bu. Lima fa'ala bizalika ya Ibnu Mujahid wahai Ibnu Mujahid kenapa engkau melakukan itu? Saur Ibnu Mujahid kaula ngimpen bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeuna ngarangkul ka Imam Asibli bari nyium kana ta'arna teras ditaroskeun kunaon anjeun ya Rasulullah bet ngarangkul ka Imam Asibli sapertos kitu maka Rasulullah ngawaler yen Imam Asibli beliau setelah salat fardu tidak pernah meninggalkan dua ayat anu ku ibu-ibu ku bapak-bapak sok diaos dina marhaba. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pa in tawallau kamaran suarana pa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tungtungan ku doa sallallahu alaika ya Muhammad. Punten Bu nya ieu mah nu bade ngamalkeun sing saha jalmi anu hoyong engke pendak jaga di akhirat sareng Rasulullah gitu. Bari dirangkul bari disuntaarna ku Rasulullah lamun ninggal dina keterangan kitab Nasoihul Ibab bab sunai nya makalah nama asa anu pang akhirna lah gitu bahwa jangan pernah ditinggalkan ibu leukeun da eta teh ayat Al-Qur'an diaoskeun teh sae Bu nya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bade ditambihan sallallahu alaika ya Muhammad mangga henteu ge mangga langgengkeun. Kumaha kieu saur Abuya pimpinan pondok pesantren Asyifa nya Abuya Muhyiddin mangga raoskeun naon anu bakal karaos ku bapak-bapak ku ibu-ibu upami tos ngamudawamahkeun eta. Moal tiasa dicarioskeun. Hartosna naon bakal dongkap nikmat-nikmat ka urang sadayana anu kadang di luar dugaan. Ini hanya sebagian daripada pepelingker urang sarerea ibu-ibu bapak-bapak sadayananya. Mudah-mudahan ya kalersan ieu mah urang sakantenan tanpa kurang menghormati kepanitiaan segala rupina kitunya. Da ari namina ngaos mah di mana-mana oge sami leres teu. Nu penting ngaos ngaji. Tah. Jadi lamun ayeuna dikaitkeun hadirin sadayana subhanallah
geningan Rasulullah teh ngawariskeun para alim ulama ka bapak jeung ka ibu-ibu lamun hirup urang hayang barokah ulah jauh ti para alim ulama nyaah ka ulama nyaah tah terutama nu caraket di dieu punten pu pak kadang da ari kuno deket mah kadang didenge teu didenge sugan atuh aya saeutik-eutikeun samemeh kiai anu jauh nu dareukeut tah nu tukang mamatahan alip-alipan bu pak nu tukang mamatahan cara praktek salat nu kudu diperhatikeun mah ulah sampai ari ka guru nu jauh mere sarung GBHS harga 4 juta nah ari ka nu deukeut tukang ngamandian mayit mere teh sarung nu pangkolot-kolotna apal nyebutna ge wadimor lamun teu wadimor naon gajah duduk apal pengalaman buah-buahnya daerah dia mah betul tapi cek kajen teuing kitu gajah duduk eta mangrupakeun hiji merek nu teu pernah ngabohong sok kapal api bapak meuli kapal api ibu meuli ka warung pese ku ibu eta kopi kapal api kaluar teu kapalna seuneu kaluar teu apina wadul tah kopi kapal api terus kopi luwak ibu meuli tinyukeun aya kaluar teu careuh bohong tah tapi nu jujur mah sarung cap gajah duduk ibu meuli sarung cap gajah duduk titah pakekeun ka salaki geus kitu toong ku ibu eta sarung salaki bakal aya gajah tulalena ngamari ka handap sing nyaraah yeuh ka kiai teh Pak RT aya Pak RT mana Pak RT aya osok ngadoakeun Pak RT doakeun ajengan doakeun Pak RT doakeun Pak RW doakeun Pak Kuwu hapunten ieu tokoh masyarakat nu teu kasebatkeun di abdi di Al Munawaroh Kang Iwan nu sok ngimaman teh duaan hiji waktu pas magrib kabeneran ustadna eueuh nu datang nu hiji mencret nyeri beuteung teu ka masjid heuh nu hiji deui boga hajat ka Jakatra eta geus magrib Kang ngadaguan lila eueuh nu wanian ngimaman da teu biasa pas surung-surung tungtungna RT katempuhan halo eta RT buru teh cenah buru geus alhamdulillah RT daek ngagidig ka hareup alhamdulillah ari sugan terek ngimaman kalahkah nyokot mik nyatrekeun hadirin sekalian saya sebagai RT yang budiman di depan warga saya ingin mengumumkan bahwasannya sehubungan ustadznya tidak ada maka dengan ini sholat maghrib kita liburkan dulu aing RT tajong nu kitu kok eta diliburkan oh ya Allah kabeneran ajengan beres sholat maghrib aya nu haul geningan ngadoakeun sok aya nu maotnya nu resep-resep nu henteu wios kan tadi oge bersatunya nu penting orang bersatu aya haul pan kiaina teh eueuh teh datang RT deui wae katempuhan teh kumaha ieu ngadoa lah aing ngadenge kiai ge kadengena teh Fatihah bisa aing mah kitu oge RT mimpin doa jangan eta Fatihah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Fatihah ditoel ku nu teh ngadoa sateh lain Fatihah no Allahumma shalli ala sayyidina habibina amin ya Allah ya rabbal alamin heuh RT atuh saaya-aya elmuna Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar nu boga hajat alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin amin amin we nu penting ngadoa sugan teu apaleun nu boga hajat bismika Allahumma ya wa bismika amut amin alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur amin a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika min
Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Doa rek modal dibacakeun ku RT. Ceuk nu hajat Gusti kakara aing haul ti mimiti doa rek barang lebok nepikeun ka doa ngising kabeh dibaca ku RT. Hidup RT. Hidup RT. Alhamdulillah sakitu gaya kadaek. Matak ibu bapak kade mulyakeun ulama deketan sok sing rajin ngaji. Negara tanpa kiai, negara tanpa ulama, maka eta bakal zong. Ya. Ustadz Fatihah mohon aya. Fatihah. Malah di abi mah Gusti ya Allah sok aya nu rek ngalahirkeun jam 1 peuting pan bidan mah tutup datangna ka saha? Lain ka ulama rek naon ka RT. Aing ka RT segala. Ka ulama tuh. Tok 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 jam 1 peuting Kang. Assalamualaikum. Keur mejeuh-mejeuhna pepelenda sare ngeunah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajengan mah siap wae leres teu? Ya Allah tingali jam 1 sa di luar jawabna teh sa di jero cenah eta. Sa di luar abi cenah madsuha oh madsuha aya naon ha? Wah aya di dieu. Sing panjang umur amin. Sing enggal umroh. Anggap we da geus kagok heuh bae madsuha heuh. Lengkak kakatrok ka kiai jam 1 peuting geura pedah pamajikanana rek ngalahirkeun si ajengan hapunten nyungkeun barokah mugia enggal tiasa ieu nyungkeun barokah Fatihah nyenak cai kita peuting-peuting nah ngalahirkeun heukeula tuh da karek kudang sare kan lulungu keneh ajengan teh pasti wudu heula meureun ka cai. Heuda lulungu kene eta niat wudu nepikeun ka salahna. Kuduna nawaitul wudu'a kala nawaitu sauma godin anadai fardu astagfirullahaladzim. Cik boga eling atuh aing ngahudangkeun kiai teh. Nawaitul wudu'a jadi nawaitu sauma godin. Buka cai barokah Fatihah. Auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nuhun ajengan nuhun ajengan teh ngadagoan hareupeun panto teh heueuh. Nah aku naon? Ibu mah keur ngaji ge sok si udon wae geuningan atuh. Ngaji si udon wae. Ngadagoan balik, ya ngadagoan amplop segala. Da bener ngadagoan teh. Nuhun ajengan cenah. Sami-sami cenah balik kayak gitu. Da eta jauh Kang. Jaban nanjak mudun bari lulumpatan sieun pamajikanana kabur borosot. Tuh karasa tengah jalan manehna haus. Da lulumpatan. Gusti aya cai. Diinum eta ku si madsuha. Ya Allah Gusti. Atuh nu ngaburusut teh lain pamajikanana. Nu ngaburusut teh Gusti. Ieu madsuha ngaburusut tengah jalan. Ya Allah ya Karim. Ulah gagabah kade Kang. Nya. Subhanallah. Deketan para alim ulama. Al ulama'u abauna fiddin. Ulama itu bapak orang dina urusan agama. Manis takhofa bil ulama faqad khosira fiddin. Sing sajalma anu ngarendahkeun ka para alim ulama pasti bakal ngarasa rugi dina urusan agama. Gitunya. Mata kurang doakeun para ulama sing panjang yuswa amin. Nya. Panjang yuswa kalayan dipaparin kesehatan kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala. Nu katilu ibu musuh nu kudu diperangan teh setan sabangsa jin, nu kaopat nu kudu diperangan teh setan sabangsa jelema. Loba di urang, mata urang kudu alus gaul Kang. Nya. Kieu diibaratkeun mah Kang. Abi bade naros sugan aya nu terang, sanu apal ari kardus sabaraha sakilona. Tuh apal tukang ngajual kardus mah. Seberapa kilo Pak? 3.000. Ieu nu hadir kabeh termasuk sim kuring kardus kabeh oge. Punten ajengan.
Ibu kardus, abi kardus, bapak kardus, ibu rek nu gelis, rek nu gede, pokoknya nama kajenting gelis, aku mah gelis. Ya. Gelis kawanti-wanti, endah kabina-bina, gelis bawaning ngajadi, endah bawaning kodratna. Ditetep tiharep, ditilik tigigir, disawang ti tukang, taarna teh jamentrangan, alisna ngajeler paeh. Socana curelek irungna kuung-kuungan pipina katumbirian wah pokoknya beak WKB kardus anggar maksudna kumaha kardus murahnya tapi eta kardus Pak kumaha pergaulan begitu juga dengan Bapak kardus anungan sakilo 3.000 hiji kenjeng HP iPhone sebenarnya nu ayeuna nu pang mahalna teh Ibu HP iPhone nu pang mahalna Pro Max 16 17 30 juta eta kardus kusabab ngahiji jeung HP anu mahal di mana ruksak eta kardus di mana soek eta kardus maka HP anu 30 juta bakal jatuh hargana kusabab kardusna ruksak tapi lamun kardusna alus Bu kabawa mahal harga 30 juta HP na kusabab ayat kardusan sok jual HP iPhone Pro Max eueuh kardusan jatuh hargana kardus anu 3 juta kusabab ngahiji jeung barang anu berharga maka eta kardus bakal kabawa berharga begitu juga ayeuna dengan kardus anu 3 juta heug Ibu kabeneran manggih Quran eueuh jilidan jieunkeun eta kardus jadi jilid Quran ku Ibu dibungkus dirapi-rapi moal aya anu wani nincek ngaruksak nyoekeun nyiduhan kana eta kardus anu jadi jilid Quran naon sababna sabab eta kardus ngahiji jeung barang anu mulia tergantung ibu jeung bapak erek ngahiji jeung orang anu berharga jeung nu mulia mangga erek ngahiji jeung barang anu mulia seperti Al-Qur'an artina saha wae tergantung kumaha pergaulan tapi inget ibu bapak kardus bisa hina sahina-hinana ketika kardus dijieunkeun kartu gapleh dibuntang banting dibebet-bebet nu mainap mitoha jeung minantu pas minantu maihan mitoha modar sia waduh hakan ku sia ene sok gapleh bae tong poho ibadah we tapi nginget cing tong sok dihareup tong disebutkeun sok buka-buka we rahasia cicing nya usah oge loba nu sok resep gapleh nya betul tadi Panjalu Kang Ciherang Pak Utar ngayakeun rombaga aya Pak aya deui Pak Utar di dieu astagfirullahaladzim punten Pak Utar bos rongsok ngayakeun lomba gapleh di Panjalu tatangga Yabi di Bandung hadiahna 10 juta ari pek teh nu beunang nana teh nu kahijina teh ustad nepikeun ka embungeun dipoto daeraheun Kang Kiai Opan kapungkur kan sok di FPI Kangnya eta minuman kartu nang ngarazia panuing balik ngaji ieu teh naon aya topi miring gitu aya kartu gapleh dicokot we kartu gaplehna teh bisa uing gapleh di pondok Kang aya ngasan tapi tarari judi kitu kieu mah Kang eta harita keur nyantri kade nusok gapleh ulah poho ibadah ngan abi ngingetan di abi aya nu maot leungeunna heuras Kang hese di lelempeng kieu tah aduh ku kiai dipencetan hese di doaan ari pek teh bisa-bisa ku babaturan haliku aing apal ieu mah dibere kartu gapleh lolos colok cenah kade tah bisi di dieu aya nu kieu tingali ka babaturan bisi tukang ahli gapleh eta benang-benang teh bere kartu lok we gitu penting sok hiburan ngajaga daerah menang ulah duitan nya jeung tong tinggalin ibadah Agustusan lomba apa bahkan di Bandung mah subhanallah keur viral aya lomba balap karung hadiahna 5 juta pas erek daftar baralik deui Kang kunaon
eta setarna di Cicalengka finisna di Pangandaran gelo atuh cai teh maehan eta mah ai suka teh heueuh hanasnya teu di bejaan geura setarna di mana di Cicalengka ai finish di Pangandaran gelo aing macam-macam balap karung Agustusan subhanallah ibu bapak hadirin sadayana nya harapan orang sadaya ibu mangga erek gaul jeung Quran supaya mulia ibaratna erek gaul jeung nanti kayak heula tong kan kartu wae sih bapak mah HP iPhone nya mangga eta mah teu langkung ngan orang mudah-mudahan atuh harapan orang tehnya eta dina Al-Qur'an Pak ye Al-Munafiqun ayat 10 fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin gambaran cek nu maraot Pak nya Gusti lamun abi dibalikeun deui ka Cikijing Kang kablok rebo cek nu geus maraot Gusti balikeun deui abi ka Cikijing tong lila teuing Gusti sapoe atuh henteu sapoe mah sajam Gusti atuh henteu sajam mah Gusti bae abi mah samenit asal abi bisa balik deui ka blok rebo henteu samenit sadetik asal abi bisa tobat ka Gusti Allah Gusti abi rek ngalakukeun dua perkara cek nu maraot ieu gambaran naon cenah pa asodaku wa akum minas solihin hayang sodaqoh jeung hayang ngahiji jeung jalma-jalma anu saroleh mata kieu doakeun mudah-mudahan sing saroleh sadayana amin murang kali urang sing saroleh ngan omat ulah ngaku soleh soleh ngaku soleh sama dengan anu soleh anu salah soleh ngaku soleh pokoknya ibu bapak ngajawabna dua soleh jeung salah siap nu bisa ngiluan nu teu bisa tong nyirikeun teuing maneh minimal ngilu cacalangapan heuh siap tingali soleh ngaku soleh sama dengan salah ngaku soleh nah kumaha teh aya nu ngajawab soleh nyebut soleh gigireun nyebut salah jadi we solah soleh ngaku soleh salah soleh ngaku salah soleh soleh ngaku salah soleh salah ngaku salah soleh salah ngaku soleh salah siap tingali awas ku yang tingalikeun sia biwirna soleh ngaku soleh sama keheula jol ngajawab can beres soleh ieu teh nadom teupi ngelingan ka urang nya supaya orang tawadu apal tawadu tara mawa duit tawadok tara mawa dompet Pak ieu mah pepeling keur urang ulah takabur urang ayeuna keur diajar soleh diajar bener nya soleh ngaku soleh sama dengan laras soleh ngaku salah sama dengan salah ngaku salah sama dengan salah ngaku soleh sama dengan tah gitu ibu bapak orang diajar soleh ngaji di dieu lain berarti orang geus soleh keur diajar leres teu pan eta harapan orang sarerea mah hayang benar-benar diajar sing emut orang hirup di dunia aya tungtungna leres teu Allah bak bisa wae nyabut nyawa orang keur di mana wae jeung keur di mana wae leres teu aya nu maot tabrakan aya nu maot gering aya nu maot labuh la ilaha illallah asa kakarang ngadenge di dieu aya nu maot tabrakan di abi mah nu tabrakan teh nu hirup nu labuh di abi mah nu hirup nah di dieu mah aya nu maot tabrakan aya nu maot labuh aya nu maot gering aya di abi mah nu gering teh nu hirup berah buah-buah ya aya nu maot ngilu ngaji
Bu. Allahu Akbar ya Allah ya Karim. Jadinya Bu banyak. Jadi orang teh KBG bakal mat. Ari cirina gula naon? Cirina uyah. Asin. Cirina hirup teh capek jeung riweuh. Ibu ketika menemukan aya kariweuh, aya kacapek, tong nalangsa, tong loba ngarasula. Tinggal masih dina kitab Nasyul Ibad supaya jadi bukur. Ketika orang punya masalah, tahu enggak? Ala mu'allimukum saur Rasulullah daek teu anjeun dibere nyaho tentang suatu doa ketika Nabi Musa dikejar oleh rombongan raja kafir akan membelah lautan, doanya adalah Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wala quwata illa billah. Tong mengeluh, banyak berdoa kepada Allah gitu, mudah-mudahan segala rupana ditang tayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu capek teh di dunia? Capek, tapi tong capek teuing. Ya. Bisi siga jadi tatangga abi. Beres salat maghrib manehana kaboboan, Masya Allah ngimpen papendak jeung malaikat penanya kubur. Ya Allah, man rabbuka, astagfirullahaladzim. Ieu can salat isya eungap capek. Man rabbuka, ya Allah gugahkeun abi can salat isya elingkeun kan selesai kada. Man rabbuka, Allah gugahkeun abi. Man rabbuka, alhamdulillah gugah. Ngan pas bentak beungeut salaki luhureun. Bari ngomong mah rabbuka. Oh cenah eta mah pengalaman ustad we kasih umi cenah henteu oge sih gitu. Tong capek teuing. Sok agama tidak pernah membebani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sadayana dipaparin kesehatan kakiatan ku Allah, bari dipaparin umur anu panjang. Amin. Kalayan sadayana dibebaskeun tina jeratan hutang. Amin. Kalayan disenangkeun ku Allah Subhanahu wa taala, isukna bisa ulin ka kebon binatang. Balik-balikna bisa kabeli gelang. Amin. Amin ya Allah ya Robbal. Bari dipaparin istri yang cantik, sabar dan penyayang. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Panginten ibu bapak sakitu heula anu kapihaturnya. Hapunten abdi nu kasuhun utami ka para panitia. Mudah-mudahan sing jadi amal ibadah anu dibales ku Allah ku kasayan berlipat ganda. Ka para masyarakat agnia baik tenaga, pikiran, harta banda yang telah dikorbankan untuk acara ini sakali deui mudah-mudahan dibalas ku Allah ku kasayan anu berlipat ganda. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sateu acan ditutup ibu-ibu wios abi pantun wios. Sok atuh kupingkeun pantun terakhir ti abdinya. Kuntil anak naik sepeda. Ada yang kenal cakep gitu. Kuntil anak naik sepeda, dipakainya di atas lumpur. Ibu-ibu, mak-mak jangan terlalu lama melihat saya. Khawatir nanti nggak bisa tidur. Amin. Amin ya Allah ya Robbal. Sakitun kapihatur panginten da doa ma ayanya ti sesepuh di dieu. Hapunten anu kasuhun tina samudaya kalepatanana. Kalayan ditutup ku doa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.